kumaha aing ieu anjing ongkoh dijual tapi ulah dijual deui ku aingna bingung atuh aing pan aing teh butuh bati terus kumaha atuh aing ayeuna Ante kumaha ieu mah teh ngamilih we lamun butuh nangka pek aing mah beuli ulah dijual deui lamun dijual deui mah sudi aing mah anjing nangka ku aing ti leuletik di emes ku aing diurus enak ku aing dijual ka siapa dah we ka sia enak ku sia dijual deui ngeunah-ngeunah teuing anjing bukan orang teh jual meuli ngaranna teh bah lamun ada konsisten saya teh mendek meuli mah tong ngajual mendek ngajual kos aing kieu pan aing teh meuli aing nangka ieu teh meuli pan aing belegug si anjing mah teh heula sia pan aing teh meuli nangka aing mah melak ti mimiti sedek kieu nu bikin kajebrog ge nangkaan pan aing teh meuli jadi aing teh mun ngabanar teh kudu melak sia mah lieuran anjing jual meuli teh sia mah aing mah asli keula anjing lain aing we lieuran mah sia justru lieuran di mana aing sia itu melak bawang heuh sia itu ti pan ti mimiti cap di melak bawang heuh nu aing ini kan panen heuh bisa dijual encan lain kayak bisa dijual pan heuh tah eta sia ngajual pugu batina ku sia kahakan dengikeun kieu pan aing teh nu melak bawang dijual ke banar ku banar dijual deui berarti banar salah atuh mun kitu mah ya henteu sia mah jeung henteu pan beda status apaan aing teh dek ngabanar sarua aing teh ka banar dek kabar kumaha sia ngabanar banar nangka nu sia apa geus sidik sia mat petani jeung apaan aing sia teh sarua berarti kumaha atuh aing atuh keun nu ngabanar mah cenah batur sia teh mun tong sok hayang kana rezeki batur sia mah geus tani jeung aing cukup banar tani pan kieu bah sajabarna ti tani teh aing teh hayang aya sampingan carana jual meuli babanaran tanunya ho aing jadi banar gede atuh teh tah goblok yang aya sampingan mah pake eta sia eta samping lain samping kieu maksud aing mah ieu mah sarung samping kumaha engke atuh sampingan lamun geus modal sia ku aing sampingan Allahu akbar la ilaha illallah wa lillahi ilham ya Allah akbar asal lieur anjing ngomong jeung sia mah beki dia begitu sepek sia ngobrol jeung aing teh kieu maksud aing teh nyalwan Kela. Tadi sia ngobrol jeung tadi dibere naon bere rokok rokokna mana ieu aing rada curiga ieu anjing kana rokok curiga kana rokok kumaha sia maksudna sia teh sampai ngobrol jeung jelema tadi terus ngarokok pamereanana sia jadi kieu nah jadi kieu anjing sidik aing oge jelemana teh stres ya anjing stres pun aing mah dila pada henteu ya aku mere nomor aing kudu 4 angka pada aku mah 4 angka sia da aing teh ngeta nomor WA tuliskeun anjing di ditu sia tapi 4 angka sia ka hipnotis ayo di ka bawah tuh teu moga naon barang maneh teu ka bawah henteu aya barang aya deuleu ngobrol bisa ngaleutikan sia ono kan ngurungkut cak geus mau sareng ieu teu balik ieu jelema balik kumaha sia ieu buktina jadi kieu ngecaplok berarti nyeri teu naon nyamuah mah nyeri atuh sia anu teu balik mah ongkos sia teh pan ngajual nangka ka aing si DP-an tapi ku aing ulah diala ulah dijual deui nah sok aing mah lieur aing ku sia mah sumpah jeung lieur sia anjing nu lieur mah aing lieur di belakang manana kieu punggung we kieu ku logika itu ku aing dibeli di bawang nu sia ku aing dibeli jig saha 40.000 tadi cek banar aing sakilo ku aing dileuwihan sabaraha opat 200 malin leuwih atuh lur 42.000 eudeup mah sok ku aing 45.000 ku aing dibeli sok 45.000 sok ku aing engke dijual deui jual deui kumaha anjing ke heula deuk dijual mah geus ku aing ka dulur aing nu tadi nu banar teh teh anjing mulai nyambungnya sia ge amak goblok amat di belah manana aing amek eta ku aing dibeli ku aing dijual deui kan sia amak tapi heueuh kelak heueuh berarti ieu nangka kumaha mau jadi dijual deui mah DP deukeun DP nu tadi keula lain salah aing salah sira aing mimitina nah jeung salah apa ya mah burung ka aing aingnya keur gadag diganggu ku sia aing meuli nangka teu jadi nya wayahna jadi aing korban anjing tadi menang untung goblok kumaha itu geus lah bae anjing lah atuh sia mah ngarusak barang aing naon ieu
Moal apal. Berarti juga gedang. Lain moal apal. Naon? Tuh, lagi eta pan. Ngorek manaha minta tadi di dieu ieu aing mah nanyakeun meureun. Bapak ngucan we atuh rusuh tadi mah. Rusuh kumaha pan meureun dibuka teh langsung. Rusuh kumaha? Heuh pan aya maneh teh ya. Siapa aya maneh teh juga di dinya atuh. Ayeuna ku aing kitukeun teu. Teh heula anjing heula aing manggihna ge. Dia kadupak ku aing. Nah jadi lapan itu nu aing geus bogoh itu nu aing atuh. Apaan di dia panggih ku aing dia kadupak. Heuh pan nu aing lain manggih sia teh. Nah, per kadupak ku aing gitu pas panggih ku aing. Nya wayahna jadi nu aing. Itu jadi nu aing. Ku aing kadupak dia panggih. Kusi topi aing kumaha? Nya meuli deui nu kieu sia mah. Wayahna pan dia dibere duit ku aing pake meuli nu kieu wayahna. Oh. Sia mah pada duit ku aing merenya si anjing mah. Ah, teu kitu oge aing mah. Sepoe ieu mah. Ada dibeli ieu teh, Pak. Sabaraha? Paling gocap aing. Ai gocap. Ya lewat masih jalan. Masih. Heeh, dasar cobaan. Tim topi-topina bocah. Tong atuh tapi mah urang mah di kebon. Apa sih tahu? Apa sih?